kunaon bapak aing ngeluk asukan aing manggil suung nuhun agan nanaonan agan teh ontu kikieuan teh bang jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai kuman agar waras paham burah ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tibah heula aduh aya anu bapak kawas kanak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lama sia teh sada cacing ya lama naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih mau nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon karadieu
Jebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana terjabrik meureun. Kadenge ku ya hayang dikeriting. Hayang diboreman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, maya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglen Sakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh? Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener masjid belegog. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing lamun bener siling agama Islam diuji ku dewek. Sok.
rukun Islam aya 5 jemilaan lho jadi tanya geng rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Bagek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teh boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi kayak gitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na da geuning da 5 geuning asli na mah tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai ka-8 siling naon dahar pep sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh so dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag ngerti koro tapi eta aduh ampun
Aduh. 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh kubalalan nara tapi salah itu ayo mana nek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeuy goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngakun nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubuitkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah euy tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karat siang we
poeta hebat gitu eta gerakan tuh wih wala tah nya ayo tuh weh hai abdi yang toh weh wah ini atuh aduh ngena euy deng aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu aduh wait tahan tuh pick up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung botik kotok dia jing alah watak ya kutuk wait tuh wait ya anjir what ya ayo ieu watak ayo nya sia teh ngajangan bibir aing wae atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya tak ya well ya tak sak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangeh musuh sok kitu beratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh atuh ajianana teh deuleu kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot runtuh ku ajianana lain anu ngaragaji ulah ditu terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh
Cinggeleneng eta Satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu istri Satria cenah nu diikat guru na teh tadi dia urang naikkeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararpa supaya serap nempo aing ge ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Panca Braja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Panca Braja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna alah piraku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasha teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah can ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek rek nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy layan yang wara deui teh mah nyaan euy ah aya kana wujud mah notorogan sia teh ngadon-ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat teh sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngala duit teh ampun tong ngahampura atuh moal prak belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakna sia bapana mah ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh boga ajian kilat braja kilat braja cetek Panca Braja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasempatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang aya deui teh Panca Braja nya Panca Braja
Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Udah malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan dah malah. Dong yen pikamek naik goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otakna. Nya, anjeun oge geuning. Kilat majra, deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancam Braja. Woi, Pancam Raja. Walah, Pancam Raja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus dah. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.